Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rusakna umat kaula aya di leungeun budak ngora sufaha anu barodo bongan nagara ieu dipasrahkeun ke budak ngora anu barodo kos kitu buktina cak Kangjeng Nabi lain cak kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam yaktar lamun orana milih ya walad wal umwa maka utawi mboke iku kang leuwih utama waqil dan ucapakeun lafal yuqra'u den undi ya walad bainahuma ing dalem antarane karone abi lan walau arada ahaduhuma safar hajatin lamun ngarepakeun sapa salah sawijine karone ablan ing lumaku hajat kana waladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim maka ana sapa anake kang pinter lan liyane waladil mumayyiz iku tetep sumertane wong kang ngadepi umah. Ad-dawa udah malah babalik ya ahad musafir. Safaron naqlatin ad-dawa ing ngalancong naqlah. Al-abu awla magaudai babane iku kang leuwih utama. Bisarti amni tariqi kalawan syarat aman dadalane ya safar. Kalawan syarat aman dadalane iya safar wal baladil maksud lan aman nagara kang den sejane gila den ucapakeun balapad wa masafatu qaslin lan masafah qasar wa maharimul asabati fi hadza kalabilan utawi pirang-pirang mahram asabahe ing dalem iki laiki safar iku gaya ab wa gadalan iku gaya mengkono atawa iku gaya ikilab ibnu ammin li zakarin utawi anak lanang saking paman kang tetep kadalanang wala yudalan oraden ya ibnu amun zani anak wadon bayin rafaqatu maka lamun ngarewangi wing unzan opo bintu anak wadone iya ibnu am itu zulima maka den pasrahan adwa maka den pasrahaken ya unzan ilaiha maring bintu ilaiha maring Sadajan urang neraskeun nya kumaha hukumna jalma nu nikah teu make ngaran sorangan. Misalna tadina ngaranna Sari tapi pas akad nikah ngaranna diganti jadi Suri. Saeutik mah bedana tuh atau jadi Susi. Alasanana nu mantakdib ganti ngaran supaya bagus milikna atawa supaya langgeng rumah tanggana dukun kajian kumaha saja pada eta kumaha hukum secara agama teu naon ganti ngaran mah urang diganti ngaran deuk nikah teu naon teu deuk nikah ge diganti atun teu naon masalah jasa bisikannya wan kuno kolot nikah deui nu kadua ganti ngaran na masalah aja jelemana nyana keme mun ganti jelemana ulah tapi kudu dikanyahokeun sebab ngaran eta berarti menurut Islam
lamun urang nikahkeun nyebut ngaran kemudian aya di hareup salah ngaran salah binti masalah sebab nu deuk ditikahkeunana aya ngajogrog di hareup eta rek saha bae ngaranna si eta anu make kembang culan eta jadi salah ge masalah janyanana aya di dinya tapi lamun jelema gaib salah ngaran salah binti atawa salah binti bermasalah hendak dihadirkeun nikah teh aya mangfaatna menurut Imam Syafi'i namun dijogrogkeun di hareup salah binti salah ngaran masalah ja emang nyana jelemana tapi lamun dieuweuhkeun di forum haju salah ngaran bermasalah kudu diulangi deui pertikahanana lantaran salah ngaran atau salah binti gitulah jadi kudu dibeja heula ya ngaranna Susi jaka mari mah ngaranna Suri pan jadi Susi lah gandeng kiai diganti abeh naon abeh sugih nu jelas mah brak bareng urang Jawa teh urang Jawa nikah dihitung nu ieu sangaranna tadina mah Suminem diganti jadi Surati nu ieu sangaranna ieu lalakina ngaranna tadina ieu mah Surono jadi kunaon atuh jadi Surini isu kabeh abe bagus orang Jawa tak gitu jaga gara 5 bulan japa pegatan loba jasa jana kos ka itu urusan kos kitu mah sanggakeun kanu gaduhna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya di dieu manu ngaran salakina ngaranna Pengki pamajikanna ngaranna Runta anak baranakan jan teu pepegatan masalah ngandek diganti mah masalah Kangjeng Nabi ge osok ngaganti ngaran ngan diganti kuno bagus ngaranna kumaha mun kieu tadina tos nikah pake ngaran sorangan tapi tos sababaraha bulan nikah kitu ngaranna diganti soalna geringan bae cenah ieu cocok dina waktu nikah teu cocok dina waktu nikah ngaran nu ieu diganti masalah teu mau komo teu nikah teu di luar nikah atuh teu naon saha tadina ieu ngaranna ieu teh tadina Marta aju geringan ganti geringan bae teu kadukun cek dukun ganti ngaranna abeh sehat baik alhamdulillah kuari diganti ngaranna jadi Bakru aju dagang nyana teh macet dagang naon bae di modalan macet bae bebe jadi kadukun ieu jam macet bae ngaran nu keur ieu sa Marta kuari Bakrun hijikeun Marta Bakrun dagangna naon martabak atuh bener bae jadi sugih eta Masya Allah luar biasa gara-gara dagang martabak jadi unggal pengkolan boga martabak nyana teh atuh loba anak loba martabak mah Masya Allah padali jeung haji awal nazim kuring teh ngimpi di akhir bulan Rewah ngimpi ka Mekah bebejalah ka adik-adik kula jaka haji ngimpi ka Mekah ku jelas eta kaluar ti Jabis ka Haram geus bae langsung Ramadan Penang sabaraha poe Ramadan duka 5 duka genep jol bae aya Haji Sufari jeung kitu putra Kiai Bukhari ti Pandeglang hayang buka bersama atuh buka bersama bae jak kula mung bae buka bersama bae jeung santri aya 300 maleuwi meureun jangan santri di luar kula jero
Itu bersama bae sarua bae. Kula mah jeung pamajikan jeung anak bersama dina waktu. Nah, bareng sih. Beres buka janji jana nyarita. Jadi kiai cenah kula ngaberangkatkeun kiai. Dijawab teu ngajawab setik-tik aja. Ngomong deui datang ka 3 kali. Teu dieu heueuhan, teu dieu henteuan cicing bae kula mah. Geus beres. Menang 2 poe titah moto goyana. Keur ngaji ge di dieu jeung budakna foto, basa pira moto atuh balik deui ka majelis. Geus bae. Menang 3 poe di dinya urang nyeun paspor nya. Ji beneran teh ieu. Tuh beneran nyeun paspor. Ti dinya leng kabar berita. Jadi tante si ka Mekah. Masalah guys. Kula mah padahal mimitina loba nu nek ngaberangkatkeun teh di Tangerang BG aya 2 aju di Jakarta aya henteu ieu mah sebab diawali ku ngimpi besi isyarah ti Gusti mantak cicing bae ge kumaha bae buktina lantaran ngazam ka Mekah teh 5 tahun sakali ge ti almarhum keur ngadoa Baitullah tahun 90 ngadoana cenah ulah unggal tahun pan sia mah magahan ngaji geus 5 tahun sakali bae tuh ngadoa 5 tahun sakali menta ka Gusti alhamdulillah diijabah bae ku Gusti geus azam teh tahun 2012 ngan meunangna tahun 2013 lantaran loba nu milu kula mah bisa tahun 2012 loba nu milu di dieu ahli-ahli jamaah nu nyaho daftar bareng Haji Pendi, Haji Firdaus, Haji Hayatami nu sok dieu bae Haji Pamuji nu sok babarengan jeung kula marilu deui. Tah marilu bahkan marawa pamajikanna jeung babaturan haju di Garut deui rombongan itu mertua teteh pemajikan adik-adik pemajikan marilu aya genepan nah marilu meunangna 2013 atuh mundur kula lantaran nyana yang bareng jeung kula mundur kajian geus masalah ieu mah ngimpi ajuk kos kieu kajadianana aya nu kaberangkat di awal aya 4 unggal tahun leuwih 2 tahun ieu aya nu ngaberangkat hayu bareng termasuk aya 2 PT nu endek ngaberangkatkeun kula termasuk Tangerang hiji Jakarta hiji 4 tahun ka tukang mah di Jakarta datang kabeh jeung bos-bosna urang India salah sahijina urang India hayang bareng diberangkat teh lah teu bae pokona ieu mah kulantaran awal ngimpi besi isyarah ti Gusti ngajawab teu heueuh jeung teu tapi terus we moto mah hayu bae nyieun paspor mah hayu bae datang ka Sawal batur berangkat kula mah can meunang kabar bae itu berangkat bae alhamdulillah henteu bae masalah dina hate teh kumaha Gusti bae berangkat bae atuh hayu teu berangkat bae atuh masalah kitu bae di jero hate kumaha Gusti bae tapi Sabtu kamari 2 Sabtu berturut-turut manasik ji manasik mah kozuneuk berangkat ja manasik Sabtu kedua dibere tas tapi jangan dibere surat paspor ke naon teu suntik henteu ditawaran dek suntik moal lah moal disuntik coba ke Mekah teh disuntik bisa teh henteu teu disuntik geus beres batur geus ka marga berangkat kula mah nanyakeun henteu naon dengan nyana bae ngalaporkeun can meunang pisa terus batur berangkat deui kula mah di bejaan deui can meunang batur berangkat deui geus ngaberangkatkeun sabaraha urang bawa kula mah mentak ditaranya ku dulur-dulur boh ti mertua boh ti dieu boh ti rekan-rekan atuh aing can aya kumaha engke bae
Tapi kamari keputusan alhamdulillah geus aya 70% meureun insyaallah poe Minggu hareup berangkat. Jadi poe Minggu hareup insyaallah kula berangkat, kemudian masih ngaji kene tapi bab berangkat dan can jelas. Hiji can dibere surat. Imun ke bandara, mana suratna? Eueuh, atuh deuk ka mana? Balik deui, atuh balik deui Kang. Kula bangges di bebeja betik wari beji ke bandara aja balik deui, ulah diseungseurikeun. Eueuh masalah ieu mah kumaha Allah bangges ngagerakeun. Di kula nganasehatan ka jamaah-jamaah nu bareng jeung kula urang mah tenang bae, pasrahkeun geureuh ka Allah. Cenah berangkat bener-bener nasib kudu berangkat. Cenah henteu atuh balik DB di jero kamar jeung pemajikan 40 bae ulah kaluar-luar. Asana kaluar-luar reuneuh tah pemajikan. Pas kitu dongengna jadi hari ngomong manggeus Minggu hareup jamna encan jelas. Aju suratna ge encan ngan dek dibatalkeun ulah cak ituna nanti akan ditandatangani berarti geus aya tanda-tanda bakal berangkat jeung geus diterima geus aya di meja penandatangan pisah anina mah di luar bae ku ari geus tadina dihandap bae ku ari geus ka luhur meja tinggal nanda tangan doang mun nyanda teu paeh ka tanda tangan tah. Masya Allah. Ya, eta barang gulanya horeng lalakon haji teh muringkak bulu tadi nama teu pati nyaho. Barang asup ka dieu sok dibere beja horenganan kos kitu nya. Masya Allah. Kuari ya kuari. Jadi kuari teh atuh anu bisa nyogok gede berangkat. Anu teh nyogok mah kadang-kadang teu berangkat. Mentek bebeja ka dieu nu boga PT Uswah Hasanah Kiai mun nyogok ieu berangkat tapi mun teu nyogok ditandatangani cepet mun teu nyogok ieu wallahu alam maning wallahu alam ji pan cenah Kiai kumaha kajeun coba yang nyaho ulah nyogok coba lantaran jamaahna 170 jeung anu babaturan aya 400 plus keneh saurangna mun nyogok teh minimal 5 juta minimal nyogok teh 5 juta aya nu sampai 10 juta eta teh keputusan menteri agama na eta kos kitu jadi kali 170 jamaah berarti saeuheun mun kali 400 jamaah 2 cek urang geus pasrahkeun ka Allah ulah nyogok coba mantak rada lambat lantaran teu nyogok batur nu nyarogok teu nyana bebeja mun ieu nyogok kuari nyogok isuk geus tanda tangan aya ulah lah cek ulah coba hayang nyaho kumaha diperketkeun bae geus aya nu geus nyogok 15 juta aya nu geus 20 juta nyogok atuh bisa gua lancar. Tapi aya nu geus nyogok 15 juta ge encan keneh bae deui. Encan keneh menta tambah deui. Jadi adu tawar ku ari mata sogok menyogok teh. Alhamdulillahirabbil Na'udzubillah min. Ya haji teh kos kitu tah haji. Di Depag boro-boro di Depag pusat Depag kabupaten coba mun teu nyogok tek ceuli ngadenge ti calon dirjen haji teh besan abah urang Jogja rencanana tahun ieu tas sajian ieu bakal diangkat jadi dirjen haji nu kudu nama ayeuna ngan encan ditandatangani ku menteri nu mantak henteu ditandatangani cak menteri minta 500 juta Bung dulur kula nu di Jogja turun 300 juta
tetap kekeh embung baik. Saya mah kalau pakai nyogok enggak. Kalau enggak nyogok silahkan. Kulantaran teu nyogok nu aturan tahun ieu jadi dirjen haji, ieu tahun ieu pisan ieu nu surpaina ge nyana ka ditu. Nu utar atur di Mekah di Madinah na ge nyana segala rupa lantaran teu nyogok datang ka kuari can ditandatangani sebagai dirjen haji. Wallahu alam ka dituna. Mun nyogok ayeuna keneh, mun teu nyogok henteu. Bebejalah ka kula melalui telepon awal kula ka Jogja. Cek kula jangan. Ulah geus lah apa artinya apa jadi dirjen kalau masih sogok penyogoknya na cicing tadi nandek meureun. Ajun teh. Kula ka Jogja waktu nikahkeun alo nah ngobrol lah penuh tentang urusan kos kitu. Nah iyalah datang ka kuari cad ditandatangani padahal nyana sangat rapi jeung nyana boga rencana perbaikan. Nah iyalah masalah haji orenganan kos itu mun urang ngobrol jeung bangsa pegawai haji arempuk babari kos masalah teh barang prak bae di lapangan bermasalah cucuk melulu gede cucukna gitu bae anu kadinya teu kena cucuk lagi hampir kena cucuk deh tah jadi maker carita orang kos gitu urusan haji teh Indonesia teh kos gitu eta cacak urusan haji komo nu lain urusan haji geus bisa dibayangkeun ku urang ya maker carita we kabagusan pemerintah urang teh kos kitu bagus jasa rapih jasa kemasanana pohara hebatna nu penting mah make sogokan teh gitulah jadi jang tahun hareup kuari geus dijual nu jang tahun hareup teh geus dijual jadi lamun kuari teu meuli tahun hareup hese deui terus unggal tahun dijual berani sabaraha alasan pemerintah Indonesia ger waktu kamari ieu hese lantaran cenah pemerintah Saudi na mempersulit tari heula ka Saudi PT teh ternyata orang Arab na ngomong kieu kenapa sih dipersulit di Indonesia hebat jasa babar jasa orang di Arab duta tadina didengung-dengungkeun jeung diomong-omongkeun ku pemerintah Indonesia justru sulit di Arabna kadar itu nyana ngobrol langsung ternyata babari jasa malah aya potongan-potongan urang makin loba jamaah makin aya potongan babari bahkan nyana ngomongkeun saya sudah menawarkan ke pemerintahan Indonesia karena Indonesia terbanyak jamaahnya fasilitas buat orang Indonesia sebelum negara-negara lain Indonesia dulu ring satu nih terdekat ini sekian kunaon tidak raek nyana Arab ge gode kepala taka orang Indonesia boloon endahan milih nu di handapkeun gunung nu aki-aki mah paeh di jalan eta nya gideug bae teh urang Arab teh gideug bae masyaallah isi Indonesia cek nya otakna mafimuh cek nya tidak punya otak mafimuh urang mah mun beusi muh meureun orang teu boga otak didengkul cek nya otak Indonesia mah urang diisin-isin ku urang Arab isin jasa nah iyalah masih keneh bisa seserian tapi menteri agama di hareupeun urang depak di hareupeun urang masih keneh bisa seserian seperti etalah kaayaan kula ngobrol teh lain jeung jelema leutik pidirjeun nu sababaraha taun jadi bendahara haji besan abah almarhum teh anakna jadi di gitu bendahara haji selama sababaraha taun terus sebentak aya kababarian urusan haji nyana siap budaya kesulitan tapi tahun ieu mah bingungeun nyana ge lantaran menteri agamana kos kieu entak kukulang ke di antara jamaah di dieu aya nu dipilih meureun engke deuk dijadikeun menteri lah kukulang itu diturunkeun ieu jadi menteri mun teu bisa di itu menteri pasar bae atuh cak jana babari meureunna nyonggok ge can pugu we leutik mah aduh Gusti Allah ieu Indonesia
eta manggis kitu bae jadi Allah nang Allah kabeh hakikat nama keur nembongkeun kabokbrokan pamarentah Indonesia kos kitu bokbrok jasa. Jadi urang ayeuna ulah kabawa bokbrok atuh lo kudu loba sabar kudu loba temah. Di saat-saat bokbrok urang kudu nemah jeung kudu sabar. Hilaku ummati fi yaddi gulaimatin rusakna umat kaula aya di leungeun budak ngora sufaha anu barodo bongan nagara ieu dipasrahkeun ka budak ngora anu barodo kos kitu buktina cak Kangjeng Nabi lain cak kula. Laku ummati fiyaddi gulaimah aya di leungeun budak ngora gulaimah budak ngorana nu bodoh tentang negara bodoh tentang birokrasi berarti bodoh tentang agama. Qabla dituna hilaku ummati fiyaddi gulaimah Quraisy aya deui qabla dituna hilaku ummati fiyadim roatin rusak negara lantaran dipasrahkeun ka awewe kos kitu bae geus pokona mah ternyata pan kiaina anu milih mentak kudu mah hakikat mah ti Gusti Allah urang bisa neuleuh ku mata urang langsung kabokbrokan bangsa Indonesia. Banten teh sabenerna mah kudu dikebalikeun tapi ternyata kos itu sampai saat ieu masih can aya keputusan. Suara terbanyak adalah suara WH tetapi kunaon atuh berita masih simpang siur. Lamun ku urang ditelepon di mana-mana WH tapi sampai saat ieu can aya keputusan. Mudah-mudahan ieu negara urang dipimpin ku nu ecreug kudu bener kadanan sa Indonesia tu sabanten ieu geus ieu mah ya sakedeung deui bakal pilkada teh naon kalah ngomong jeung urang ketos bapak teu paham mah pilkada teh padahal naon meureun eta teh ge bakal aya kepala daerah bupati nu urang pantaun ieu engse ieu mah beusi aya nu endek daftar ti antara jamaah nu hayang jadi bupati siap bebe jaka kula urang nyieun nagara sorangan ai geus kos karari nu bakal dipintonkeunna anak Pak Ismet nu awewe bejakeun aing mah moal ngadukung salila awewe moal lalaki ge mun ti Golkar mah moal greget jasana kitu we pokona mah geus bejakeun ulah wani-wani urang Golkar ka imah geus sakitu we greget jasa di jaban baheula kula mah ka partai Golkar teh pan cenah kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero guru aing hancur ku Golkar kawauh aing hancur ku Golkar kiai nu ku aing didambakeun hancur ku Golkar aing teh nyeri nu sabenerna mah ku tangkorak sia goblok meureunana penghancur teh kurang kumaha di Banten mun dihitungan aya 5 kiai besar hancur ku Golkar teh goblok da Golkar teh di Garut di ditu aya 2 kiai goblok da Golkar ajur Bandung aya 3 termasuk salah sahiji babaturan kula ajur ku Golkar kuari ge ulah disangka henteu ngajurkeun ta Golkar hendak besi boga tatangga nyana aya di partai Golkar talian terus kitu bae pokona agama ieu ajur-ajuran ku Golkar mah kadang ku Cilisia pra kiai na ka Golkar boloon cek kiai aing moal ngaji deui cenah minggu hareup mah sabodo sia aing nita henteu ngaji ka dieu teangan ku sia kiai ka ditu nu akur jeung Golkar sia tadi itu emang balener gitu kiai Golkar curig kabeh tah mah kunaon atuh sia sok bataha teh pareum-pareum teuing masyaallah
teu kudu dicaritakeun jelema-jelema di urang kiai nu asup ka Golkar ajur-ajuran santri arareueuh pangajian bubar sugih henteu pannyana tinggal udeng-udeng we gede eta pan ajur ku Golkar teu karasa mantak gregetna ka Golkarna masyaallah mantak ulama embung geus kamari geus ngomong ka babaturan si itu teh DPR Golkarnya ulah diajak ka main tapi nyana nyolonong mah atuh Allah saya nyolonong mah kan mun bisa ulah deh geus kan teu hayang wauh jasa jaing ieu mah bebeneran si pacaralagan bos ya aduh geus greget we pokona ka Golkar gitu baik tek mun aya calon di Golkar ulah dibawa ka ieu leuh cenah aing mah teu ngabutuhkeun ka kieu aing deui leuwih teu butuh ka sia teu butuh ka aing komo aing geus papegatan ti dieu keneh datang ka akhirat itu bae geus titik teu ngaku bae pokona geus ya aing teu ngaku ka sia heuleuwih ti heulaan aing teu ngakuna ka sia tibatan sia teu ngaku ka aing leh cenah sia mah sombong aing kajeun sombong pelebah dieu mah embung bae pokona mah sebab kiai-kiai guru-guru aing jeung kawawu aing ajur ku Golkar sedih ieu hate uta tadina aya pangajian rusak pangajian aku Golkar tadina boga santri Nde kumaha atuh ngadoakeunana lamun geus kadahar duit Golkar we sarua jeung dikulub beak kabeh duit Golkar ku masyaallah eta mah geus duit Golkar mah meureun seuneu jasa meureun nya seuneu jasa meureun kan cenah kieu ngaji ka dinya ieu perlu ieu aing mah teu neuleunan naon urut nyanana tah sabaraha kiai emang teu sedih kitu Bu, muridna jadi kiai kuari di Tangerang baheula didatangan ku tangkorak Golkar eta ya Pandegelang aya 2 di Tangerang aya 2 5 kabehna Serang hiji geus ku dicaritakeun ngaranna masyaallah pangajian gede santri na ratusan komo nu leutik mah teu ku dicaritakeun tah mah geus paeh jasa tah mah eta mah nu gede tah mah nu 5 mah nu leutik mah eta mah wujud Kang Adam kuari teh. Sarua jeung kamang-mang we tah mah. Lempangan teh kitu. Aduh, pan tiga sedih doang urang. Aduh, ieu teh kiai elmuna ka mana, korepna ka mana. Saha nu ngancurkeun Golkar. Mantep ke otak pikir atuh sia kunaon asup ka Golkar heran aing mah. Idih. Ikir cerita napak tilas baheula sarua kuari ge leuwih jahat malah eueun leuwih bener sakali deui besi aya boga tetangga anu asup ka Golkar ulah diwauhan kalian barang sia nalian maka aing bae deui kita ku kiai cenah kalian ge lain jelemana kalian ge kalian pangaruhna ulah milu maksudna jahat jasa ieu kuari anu ngancur-ngancurkeun negara urang Golkar coba ge koruptor-koruptor teh anu tatarina timbul di Golkar pindah doang ka partai ieu partai jelema mah atuh Golkar eta keneh pilkada sing hade nu rapih jelema nu ngosok bake kopiah pilih asana ye kuari geus kadanya jeung mah rake kopiah bae mancrit tujian anu kopiah ulah konde atuh masyaallah jeung ulah di Golkar tersep ngaji naon gara ye kuari aduh Gusti Allah ilam yakhtar andai kata ieu budak teu milih indung atawa bapa ketika pepegatan Zaid jeung Sarwiti ieu anak nu ngaranna Khalid teh milih ka bapa henteu milih ka indung henteu ai tadi mah milih ka bapa bikeun ka bapa milih ka indung bikeun ka indung mun milih kaduanana koclok kuari mah teu milih duanana mafhum tinu tadi kumaha lamun eta Khalid teu milih ka bapa teu milih ka
ama fa'ilam yaktar fal ummu aula bikin ka indung lantaran indung mah leuwih deudeuh jeung leuwihnya. Wakil tapi cek sakaol mayukra'u dikocok bae diundi bae eta ki holid teh di antara indung jeung bapana mana nu kaluarna mun nu kaluar indungna bikeun ka indung mun nu kaluar bapana bikeun ka bapana lantaran nyana teu boga pilihan kudu dikocok abeh adil sebab mun dibikeun ka indung bae tetep bae di bapa aya nyungkelik mun dibikeun ka bapa di indung aya nyungkelik geus supaya adil. Nah ieu dikocok bae mana nu kaluar teh bikeun budak kadinya jang ngurusan teh lain sakadar ngurusan ngising jeung ngisangna dahar jeung bakena lain tapi masa depanna ieu budak ngadidikna kena bisaeun maca Quran kena pahameun bab agama tah eta masa depan etalah nu paling penting teh di mana ieu budak teh. Kuari geus saya di bapa ngaran Zaid atawa di indung ngaran Sarwiti cuman walau aroda ai praktea boga maksud ahaduhuma salah sahiji di indung bapana saparo hajatin kana ngalancong hajat boga kabutuh dek ka Singapura ieu teh boga kabutuh dek ka Malaysia boga kabutuh dek ka Surabaya sedengkeun ieu anak teh aya di bapa ta eta anak ulah diantepkeun lantaran nu dimaksud teh ieu supaya terurus kanal waladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim hatta ya udah bikeun kadu mukim teu ka mana-mana datang ka balik deui Khalid milih ka bapa atawa Khalid dikocok antara bapa jeung emak teh nu kaluar bapa geus kuari aya di kawasan pengurusan bapa aiprak menang sebulan atawa 2 bulan bapana boga kabutuh erek ka luar negeri ka Malaysia ta eta teh si budak ulah diantepkeun dikeun ka indungna nu teu ka mamana datang ka balik deui sabaraha bulan teh bapana saya di Malaysia ternyata 3 bulan balik di Malaysia karak cokot deui atawa indungna di indungna ieu teh budak teh ku ari teh indungna walah weuleuh da ditinggalkeun ku salakina nu neangan maisha teh sulit jasa di pabrik di urang teh ditarima di Jakarta teh ditarima sedengkeun kebutuhan mah aya keur dibuka ku ari masalah TKW teh di Korea di Thailand. Nah ieu manehanana daftar ka ditu ka Thailand anak ulah diantepkeun bikeun ka bapana pengurusan anak nyanana bleng ka Taiwan ka Thailand atawa ka Tai bangsa kari itu bae Taiwan Thailand Taipei gitulah carana supaya ulah terbengkalai. Jadi budak teh boga perasaan aya nu ngurus, masyaallah. Saparona kletin atawa berharap boga karep salah sahijina indung atawa bapana ieu teh saparona lah pindah indungna mun aya di indung ta ieu fal abu aula atawa aya di bapa pindah saparonak latea terdesak situasi model gempa terdesak situasi tsunami terdesak situasi politik diubrak-abrik maka manehanana pindah na ieu anu berkuasa nu leuwih hebat pal abu aula bapa leuwih utama pengurusanana atau memang ieu mah erek pindah mencari nafkah ye di Jawa Tengah erek ka Tangerang lantaran bejana can aya cinglu dibuka kadar ieu nyana ternyata barang datang ka dieu geus aya yayasan horeng asup teh asup dan lain cara baheula mah ditampung di pabrik teh mudah teh kudu bake mayar ieu mayar itu ku ari mah geus aya uang jagoan
didinya teh kudu kabagian nu boga yayasan LSM teh atas nama-nama lurah teh pengamanan teh dihitung-hitung kudu aya 3 juta puguh nyanan dek digawe di ditu ge teu boga duit ka dieu diperet kudu aya 3 juta Masya Allah batur anu kesanganana nyana anu ngarokokna geura paeh ge coba ge eta 3 juta melem nyana kajen kukumaha iya emang kumaha melejajang kieu Mas dari mana saya dari Jawa Tengah mau apa ke sini mau cari makan ikut numpang aja di sini mau lamar kerja ya iya ada beritanya di sini cinglu katanya ya udah saya bantu aja ya nih atas nama saya udah kesono dibantu oh barangnya nangis digawe teh neangan terima kasih amat aing dibantuan ku sia teh alamatna Waalaikumsalam oh ada apa Mas saya kan dulu dimasukin kerja terus ini saya sekarang udah kerja alhamdulillah kebayar kontrakan kerja udah bulan saya mah ini rasa terima kasih nih ya asem-asem juga ada jeruk nih ini apa ini yang ini kopi dilihat ya orang-orang makan katanya kopinya kapal api ini mah kapal kebakaran adanya ini udah Nggih, si unggal bulan datang deui. Saya terima kasih deui rokok. Saya terima kasih deui rokok deui. Eta halal tah mah kos kitu mah tah. Halal tah mah. Eta mah naon ngaran-ngaranna syukuran tah mah ngaranna. Nu kos kitu teh itu engke beuki maju si ieu atuh nikmat ngadaharna. Salatna ge tentrem. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kapal kebakaran datang deui. Tuh ngeunaheun mentak ku karna Allah mah geura nikmat tapi lamun ditagor ada segitu masuk tidak ada tidak bisa bae nya 2 jelema 3 jelema 10 jelema duit teh pahit kajian kumaha ge eta teh moal semenit acan semenit 2 menit beak duit kos kitu mah beda beak cok gele calo bleg beak kos duit lurah teh deg eureun jadi lurah nu aya ge beak coba ge contoh lurah mana nu langgeng hartana bae heulanan mun kukula disebutan ti jati ka dieu arang geus warauh kabeh atuh terus ka belah dieu ka Kendal terus ka belah dieu ka Teureuk ka Cikupa tuh nyaraho kabeh beungeut perang kabeh tah mah tuh nyaraho beak kabeh boro-boro nu hasilnya na jadi lurah nu ditinggal kolot na ge ludes aya pan kuari lurahna ieu nu ngaji mantan lurah kukula sok didileun we sabaraha mah loba ieu kuari hampura mantan lurah atuh tapi deurus cenah darek ngaji eta masyaallah kula mah bangga jasa mantan pejabat mantan lurah ngararaji sanajan dihandapeun tangkal Ambon masalah geus ngaji pokona mah hebat eta aya ada datang ka maot malu bejakeun ngaranna sasalama di zaman abah kula ceurik biasa ngaji ceurik kurut pejabat Tangerang PNS nya nama deket ka Pak Ismet ngan rada luhur umurna eren nya ceurik bae di zaman abah teh terus be kebelah dina zaman kula ngaji kunaon aya lebaran bebeja jagana boger zaman da eta jadi pejabat cenah kiai kunaon lah geus teu kudu caritakeun ku kumaha meureun bapak doang nu sajen manteu tai podol sero wamehan sagana kula nyebutan buah si anu mah henteu komo si eta buah si anu mah henteu eta deui rakus jasa kula pan nyarah tah ngaran-ngaran buah si eta mah henteu teh rada meureun nya na ceri ka kuari maot tapi maotna bagus biasa masyaallah lantaran nurut kana sehat kabelah dieuna menta wiridan dibere sholawat maca sholawat dibere sholawat baca sholawat beberang peuting alhamdulillah nyana amanat ka anakna sia dagang baelah ulah jadi pejabat cara abah besi teu sobar jagana teu sabar naon bah
neule duit cekeuna kabita bae. Gusti ya Allah, tapi ulah suzon kanu kuari ngajabat atuh buah henteu nu kuari mah. Nu baheula bae kos kitu komo nu kuari. Tapi henteu kabehan, buahnyana nu henteuna. Atuh kitu bae sih jakadeuna haju meuli mobil deui. Ada rese. Tuh masalah. Tinggal tanggung jawab masing-masing kejaga di harapan Allah Subhanahu wa taala. Tah, ieu pindah ka dieu. Eta teh anak ke kumaha? Kalabu wala bisarti amni tariqihi dengan catatan aman di jalana. Bawa wal baladil maksud jeung nagara nu dimaksud aman bawa anak teh tapi lamun kieu mah ieu aduh cenah ieu mah boga maksud dekat ditu ieu dekat mana erek neangan perusahaan perekonomian sugan beja boga kawau di mana di Libya cenah ieu weh saya di Kalibia, aduh, tupan itu bahaya anak ulah dibawa Kalibia mah, bisa modar ditembak sih ya, pugu mamar kadapi geus nah, ulah tak ka negara kitu mah, ulah, sebab teu aman teh mah, baladil maksudna teu aman, boro-boro eta cacakan ka Mekah, di Mekahna perang, atuh ulah ka Mekah, di jalana teu aman, ulah ka Mekah, mentak baheula mah. Kosok gitu ngadongengkeun rukun Islam teh hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana bisa anda kolot baheula mah eta kos kitu aya kos kituan tah aja lamun ditanya eta maksudna lamun kawasa di jalana mah kitu bae geus pokono mah ti guruna ge kos kitu nya ge teu ngartieun lamun aman di jalana teh teu nyahoeun nya ge emang teh dituna kitu mah ilmu tuturunan rapih kolot baheula kula kudu gandengekeun almarhumah baheula nini sok ngabagahan syahadat kula sok aya di sisi kula asyhadu an la ilaha illallah artina kula nekadkeun kula nguningakeun kula ngayakinkeun di jero hate kaula moal robah deui datang ka pae sanya-nyana teh aya pangeran wajib disembah angin Allah tah nyaritakeun asyhadu teh panjang kula nguningakeun kula nyaksian kula nekadkeun di jero hate kula moal robah datang ka pae barang dibaca di kitabna emang kos kitu teh teh baheula mah bisaan guari ban teh guari geus baca artikeun kos kitu bae geus teu rapih entek hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana geus sakitu nah eta inistata'a ilaihi sabila disurahkeun jadi panjang hiji kawasa di jalan teh boga modalna dua bisa nyana berangkat diukna tilu di dituna di perjalanan eueuh halanganana jang balikna deui aya jeung deui nu ditinggalkeunana aya di Mekahna gitu lungsur langsar eueuh halanganna naon ta eta karak wajib tuh gitu ya insyaallah manadai bisyarti amni tariqihi wal baladil maksud kila wa masafatu gosin jing cek sakaul mah kudu aya sama-sama koser deui sama-sama koser teh marhala taen anu bisa dijamak bisa dikoser jadi kira-kira minimal cak ulama 80 km komo leuwih mah eta geus kudu diperhitungkeun pengurusan anak mun berangkat sama sapatu kosri ai deket mah bisa didugdag urang Cikande boga anak jadi gawe di dieu aduh dikamanakeun ya anak pugunya ge bolak-balik ka Cikande atuh teh teu kudu dipasarkeun ka Batur jajanana bolak-balik paling macet bae eta mah masalah ieu mun sama sapatu kosrin teu pandai gelang ka dieu aya teh ta eta teh
kadang-kadang pan teu pulang perginya nanti saminggu sakali balikna ka ditu. Eta kudu diperhitungkeun pengurusan anak. Wa maharimul asabati wallahu a'lam.